hirup sorangan kieu ya. Sok hirup sorangan, hirup sangsara. Ieu ragap teu aya. Rebasana boga naon teh, boga baju hiji ge lesot mandi. Kadang-kadang teu lesot-lesot mandi ge hayang negaring mati sampaikeun na pager. Hirup rarandaan sababaraha kali. Nu bener pisan. Si yang terakhir kawin ka urang Arab. Tapi ka egang rasaan teh. Kumaha atuh teh. Are ka luar negeri deui aing teh sieun aya mah usum virus kolorna deui. Atur mah. Ka mana atuh? Aya payu keneh gitu. Sakana nu mileuleheungkeun. Ya, di mana ya? Dua tingkat di mana ya? Hanap yang parah dua tingkat. Emoti. Enggak mau salah bener itu. Wah, sugana we. Akhirnya. Punten. Dengan ayah ainan komisi emon teh raja dulag punten budak gitu punten. Waalaikumsalam. Itu nuti mana teh itu gisik ditampi enggal di taros aja. Ayo mah di mana we bebas sim kuring di mana we bebas. Itu kan aya lembur padumukan gitu ti mana na ujar ti tadi abdi kali teh neangan tepi ka 33 berus ka ditu. Ya sana ke urang ieu lah kalbet lah gitu da ilmu sorangan teh aya sasaha gitu. Aing palaur randa leuhung deui mun deui tiga entong bade mah emot aing daek. Mas kalinya ujang da kumaha tuh geus keneh entok gini. Nya iya di dieu. Apunten ada tempat-tempatan ada kaos kieu lah si. Kita Ieu mah gitu. kita imah aja. Sanes Di mana diuk aing atuh. Ampun. di mana we bare di luar kenteng mangga ujang mah bare di surunan. Ada. Lumah aja itu. Itu ke tren ke viral bisi ku corona ka dieu kena supkeun gitu. Sanes dihakan atuh sapatuna. Eta. Aduh. Ya Allah, aing kumaha ganjanana ye. Begitu. Bae ngagrebe. Teh cas laksana bisi ditampi enggal ditaros ujang teh nu ti mana sareng saha teh ya ieu teh. Ya bisa, teja bisa, anu miti sulaksana bisa, dia mah bebas. Abi mah Maksud teh kan aya maksad naon kita kan bare nya kasebata ibi mada aja terus ibi we lah da mada tos ieu lah. Ieu pamasaran maneng. Neng. Anak kuning ini. Ieu sim kuning teh pun dulur. Babaturan. Ai teh nama maksana mah duka abg bingung ka dieu teh maksana bade naon gitu. Bingung gitu teh. Elo aing mah. Sudah dieu kabeh. Kumaha mun pamasaran urang ayeuna. Sok teh mangga lah. Jadi jauh di Jugjug anggang di teang deket ke di teang teh mah. Boga dulur si kurang teh Kang Emon geus heubeul lalagasan, geus heubeul lelengohan. Tapi ka ayeuna teh lelengohan we. Kitu. Teu maksad teh kitu pamaksa dan anak anu laresna kumaha. Jadi kieu anjeunna teh hayang boga batur hirup. Itu teh sasaha kitu teh aya deung kabaturan. Teu aya ai batur paeh mah loba. Ngan batur hirup kudu meunang teh kitu. Yang meureunan eta batur paeh naon meureunan. Ya, sok di dinya da geus pates di wadahan pukerana oge. Ieu pamasina mah teh ieu urusim kuring teh orang nama orang kaya. Kaya sagala aya. Tah nu jadi masalah kieu, nu jadi masalah eta kaya teh kaya naon? Kamari ge keur ka Pujasera. Bang, eta si
cenah meuli kaya. Kaya naon? Tungtung teh kaya monyet. Sabar doba jeung ece mah. Sebenarnya mah ece manehna teh ku abdi dibawa ka Garut. Mege mungeun ka manehna teh. Ruksak pisan atuh meureun. Nya abdi teh ka ditu milarian jodoh teh sugan aya sana penting me. Da mege dunguk sugan ece mah daek kitu da. Ari mama ari emak nya. Ari ece mah da kumaha atuh da perasaan jeung domba oge kitu angsan kene domba. Da tapi nomor kitu nya kumaha ayeuna teh pamangsa teh naon syarat-syaratna. Itu ngaran teh saha? Abdi masuk bebas saha we lah. Nya ayeuna dumuk mah gitu. Encus atau Ici. Manya Encus Muhammad bisa kalian atuh. Muhammad kasih. Ya ini pak maksudnya mah beureun teh aya syarat naon tadi itu teh supaya dibejakeun ke Mang Emon. Kasebutna ejeu mah da kasebutna awewe gitu istri. Kasebutna istri mah da dulang tinande gitu sugan teh dilantung dula. Dulang tinande yang da awewe mah da dulangan terang ujang. Gaya telepon. Salah. Aduh, kumaha dulang pinane maksud teh syarat-syaratna supaya Kang Emon teh daek teh supaya teh nyanak naon babawaan naon kitu tah ceu. Dan kasebatna nu ngalamar dah euceug ge sakieu ayana gitu. Eta masuk mangga teh teuing saridona gitu. Tah, kumaha mun sarido? Nya sok mangga teuing mama euceug mah bade nyandak mobil mangga, bade nyandak motor mangga. Tah, lamun kitu mah cocok. Itu begitu. Daya pandangan ini teu dipandang, daya pandangan we itu mah buntung. Raraina aya, kalau resan aya raraina mah moal era di babawa ge kitu ceu. Eta mah mangga teh teuing. Wah da kasebatna nu lengo mah bade ka saha we gitu. Jadi ece kersa. Sok mangga teh teuing. Lamun kitu mah cocok pisan teu, moal teu ditimpugan ku Mang Emon mah. Kamu menangkan ece dijamu ditimpugan di gebugan. Mah teurencem meureunna. Ya maksudnya teh digebugan ku kanyaa, digebugan ku papatah gitu. Sudah tadi kebugan teh ku halu. Maksudnya digebugan ku duit ya. Insyaallah lembel lah pamabuk mah. Rencem. Mak bener batu ketang batunyaan. Jadi ayeuna kumaha teh siap. Ya sok mangga teh teuing. Kayak abdi meureun ka itu ngabejakeun, cek abdi teh aya anu leuwih teh entoge aya meureun daekeun ka Kang Emon nya. Sebetna ece mah da kasebatna randa gitu kudu dibolekerkeun. Atur nuhun atuh ece nya. Geus akang rek weh deui akang ieu rek bebeja kadulungan duh ieu aing kumaha laporan ieu ka pastikan buat beakil. Sapatuna hakan deui jang bari eta. Lain di beneran ya kan beneran aing kumaha ke. Maksudna dipasangkeun hakna lain dihakan. Atuh nuhun bisa dibere caci-cacian juga belag mah duh. Ayo. Itu mana jauh teu dibere ongkos ojek sepatu beak. Kumaha itu dijual da mal payu itu Gusti tinggal agung buat jadi ini bujur ke mana we ngabelan si Emon aing. Assalamualaikum. Kuningan datang. Naon? Ayang 7 mulut. Kita kami meuli sepatu urut korban banjir. Nyebeak tah. Itu tah naon? Hara itu. Kapan kami teh sinah ngalamar. Menang. Si Esi. Nya teu nama aya menang aya henteu. Nya kira-kira na eta jang edo daeknya. Maksudna kumaha apang kami teh di sinah ngalamar si Esi teh ku di dinya Emon Suremon. Kunaon sinah kawin ka urang. Oh, arek kawin gitu jang edo teh. Geus boga jang pekanan can. Dengekeun heula urang teh pandi ka ku di dinya sinah ngalamar Randa Bahenol Arab Saudi. Buat bodina 3 juta. Alus, cocok kayak alus mah atuh. 3 menel kerupuk. Didoakeun atuh ku di dieu. Sing terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti aing kudu ngomong ka sapatu ieu atuh ye. Urang teh pan geus pahini janji 3 poe kamari ye. Atang edo. Aing sinah ngalapen si Esi. Urang babakan maja. Aing mah era teh bisa ngomong. Dilamarkeun dia teh. Waduh, seungit. Geus ngalamar edo teh, Kak. Ngalamarkeun di dinya. Ngalamarkeun pangalaman
ngalamarkeun itu ngalamarkeun ieu teh ngalamar. mohon Ira rek kawina. maksudna teh ieu kumaha ya aing Cenah ajaib favorit. Ajaib favorit kiai. ari pangbasa kamarin teh Mita. yo Heeh. ngalamarkeun si Esi balik di Saudi Mana teh? urang ton mangkat Daekeun. Syukur daekeun kan cenah aya syarat Naon syaratna cenah? syaratna teh cenah lamun daek ka kuring Heeh. sok paraban abdi mah ku sop teh 3 kali sapoe Hejang naon sok teh. geus merecet Ini. jadi intinya gitu bang geus daekeun alhamdulillah Alhamdulillah. meureun uing teh menang komisinya Bisa. komisinya di dinya apa nu kawinna di dinya Irah kawina. apa encak kira diramalkeun ya Gusti nu agung benta-benta acan Terus ieu boga tanggalna edo rek kawin teh. kawin mah di dinya di dinya urang mah panglamarkeun ka ditu kitu geus beres eta geus daekeun geus tinggal kieu Kawin. rek kawin di dinya Di ayeuna mah urang sapegeut teh loba omong aing capek keke. Ieu nu kawin teh saha? aing mah euy Heeh. panglamarkeun si Esi Heeh. ku abdi teh datang gasik ditampi gancang ditarima teh daekeun ku abdi teh caritakeun aemon anu bareto mah jadi pasar ting teh di ditu anu basarita aemon jadi pasar naon? harita keur digawe di pasar lain cara ke pasar lain Heeh. geus daekeun pokona mah Daekeun. kitu kumaha urang ngalamar we ka ditu jeung Banyak Aemon tenan naon hayu. disiapan Heeh. Ya. Dengan naon? bapana aya ke Aya. ke orang ka ditu nya Indungna aya. ah Buka indung ini teu. bagian ini mah Indungna. mendingkan ini cara gitu Menang warisan itu. Oh nya atuh meureun ka anakna heula meureun ka anak di. nama Mang Emon Heeh. hidungna kawin jeung Wing Indungna teh. benar hidungna kitu Mang Emon ku diusir Laki wae geus SMP ku. anu kabeh mung eta mah anu gelisan kan hidungna mending ayeuna salah ngomong kitu we ayo urang ka bakal maja kumaha Oh nya Ayo, mangkat. Rumah hayu. ayo lah ada kumaha geus tong di kebon wae lah Senal di mana tuh make senal? da teu beungar henteu di kebon ge ieu rek tukang ngesol ieu rek pengahan Eta sapatu kunaon diruksak-ruksak. ieu nyaah buatan Itali itu tuh ayo ayo buru mang Ngeramsak itu na eta senal lah mas senal lah Kira Ayo, senal bro. di mana cenah? Norek ngalamar cenah bener henteu nya. Masa ngora deui rarasaan teh. Geus 18 kali rarandaan masih keneh wae aya nu ngalamar keneh aing susugikeun geus pasiksa kieu rarasaan teh. Tapi heueuh sugan we bener. Tapi raku anu hirup lalengohan wae mah. Sugan anu beneran-beneran kenteng sugan ari hujan teh. Tapi kumaha ge da aing teh aya keneh kolot gitu sugan we aya kolot babeja heula ka kolot. Di, Esi, Kawin teh. kumaha cager gelis, Alhamdulillah. pun Cari abah di dia lah. kumaha cager, Alhamdulillah. lain ka dieu teh. Bapak mah hayang sampe sugan aya naon we. Da, Keur sugan masono aya ka keneh. Esi teh tuh. Lain kieu abah. Kumaha Tadi nama ST bareka bumi ka ditu. atuh kunaon lain ulin ka kolot teh meuni pamelar. Ada kumada keur mau sumber hujan wae kieu jagatna lah. Di kieu abah. Kumaha? Teh nama reka ditu reka bumi teh. Heeh. Nya Aya naon? apal nyarira gitu abah ge. Abdi teh Kumaha? da geus lila gitu rarandaan. Nya. Bener kumaha atuh? Kamari teh aya nu ka dieu gitu. Niatna mah beureun rek milelehengkeun deui Esi gitu. Lain kira-kira nanti panghuluna mal boseneun ngawinkeun geus sabaraha balen apanan eta ngawinkeun teh? Hari teh nama da Esi teh nyaho sorangan lah abah oge gitu kakarek teu bangge lah 18 kali. 18 kali syukur we encan 20 kali dia nya dan sing sabar we. Sugan ngomongna mah poe ayeuna gitu. Urang mana eta teh? Penting poho deui kamari teh teu ditanyakeun we Esi teh lah. Kudu nyaho Urang mana-mana gelis nama. bebet bibit bobot
ulah nepikeun ka cek paribasana kawin deui cerai deui kawin deui cerai deui atuh karunya panghulu bisi ngundurkeun diri capeun ngawinkeun maneh we unggul ya sugan we kitu poe ayeuna ieu sugan rada caang sugan ngomong nama reka dieu cenah abah rek kadi atuh kunaon lain ti anggalna ngabejaan rek kamari dan teu sempat atuh dah hujan wae paingan hate teh keur tegan wae geus sono hayang amprok anu jadi anak dititah cicing di ditu maturan embung hayang keukeuh di dieu kajen bae pun aya nu ngalamar atunya mudah-mudahan we kitu nya di mana teh cenah nu ngalamarna tadi teh poho deui nek poe ieu cenah poe ieu mah nek ditungguan sok hayang nyaho lah lawas kumaha nu ngalamar anak abah teh ya ting keur manehna ting keur batur ieu teh da teu jelas lah kamari teh da pabeuli dulu buat nepikeun ka kitunya mun aya abah mah moal lah urang beberes tuh on gimana itu tuh anu arek dilamar teh si Esi teh eta imah esina anu itu teh anu aya kontainer kereta api gini kan udah behar kalau nama teh leutik budak ayo atuh heula ka ditu ini atuh hayu itu sahan mereka lamar saha apa nih dorek kawin teh di dinya Suremon aku lagi bro teh ayo bro ayo itu gimana itu ayo bareng gejeli nah samat para kaluhun inhong urang supaya diterima ku si Esin plok cendol halus bodina leunguna buluan monyet bodas bujurna eplok cendol ngan huluna naga eta yo ayo tuh nah urang mun nembak deh bikin komisi kalem we tenang punten aya mare bapak siga ngomong ngundang bapana do asup bapak ngerakeun euy bapak sok udah istirahat dia bari sok bapak punten mangga lah dia panton apa dia punten itu diharap itu kalau betul ya tuh kalau betul jang sok sok atuh mangga calalik geuning dibalik sok ayah kamu lah sok caralik harus tuh dong apa di dia weh yes guring merek dia weh mau baca ka bagian oge ya do kamari mah nu sumbing mah ieu da duka teh anu mana nu bade ngalamar teh duka nu ieu duka nu ieu lah pahili meureungan nu ngampir hiji mah sok atuh do pamasarna naon geura awak ka nya ieu teh jauh di jugjug anggang di teang aya naon ieu teh jek ieu napangkeun da ieu teh pun sepuh Esi teh ieu teh sepuh abi nu bapana cenah napangkeun kawinna di dinya kurarasaan kalak asa ngorakeun bapana di teh lah nyai bapana mah atuh apanan di kota hampir nu ndak kan we lah semua sok atuh da ngomong cicing wae kumaha jadi kumaha kieu sakaliana ku edo eta mah pemaksadan saya sama Kang Emon tiada lain tiada bukan titik kuring jadi saya sebagai tokoh masyarakat di kampung saya akan mengadakan poli sama main bola ieu teh kumaha ieu teh rek ngalamar atau ngomongkeun main bola olahraga ieu teh kuat bukan di aing wae atuh sorangan we pamaksudan mah kieu sanes nama sok kumaha teh 17-an ieu teh jadi istilah bahasa keren nama urang hayang tuker cincin gitu tuker ali jeung ali gitu kade ulah ali jeung bibir jadi ieu teh Minang Saraya aya maksud jeung tujuan anak nanyaan itu teh sorangan itu langsung ngabangakeun teh sok sorangan kawinna saha ieu teh abdi dinya anu kawin di dinya jadi lieur kieu teh kumaha sih anu ngalamar teh ujang apa ieu
Kieu neng rek tuker cincin cenah rek tuker suangkok ai daek mah gitu lain aya nyai boga cincin nek ditukar-tuker boga panorog gitu. Aduh bulet-bulet mah naon we sugan ban motor abah. sugan kue ali gitu Sugan. beren di edo cincin mon ya aya boga naon nah atuh jadi andi deui atuh rek kawin Aing ari ieu teh nek ngalamar atawa nek main poli. Datang ka dieu teh ieu jadi lieur ya rokok geus beak dua batang ieu. Pamaksana mah kieu anu kamari teh sarada sama. Jadi abdi ka gegelanku Bapak Emon maksana bade tuker cincin sadesa gitu. Jadi desa urang jeung desa ieu teh urang tuker cincin kabeh. desa urang jeung desa ieu Nah, itu cincin kabeh Ari euceut teh ujang ngarek kawin. ada yang nolak ieu bisa diributkeun ieu lamun ieu nolak ieu. oh Aing mah jadi Kumaha itu jadi lalieur malalieur ai sugan teh nyai nek dilamar. Tong babawa ini abdi bingung puh ieu teh kumaha ieu teh. Kita pan kamari teh ujang teh ieu. Aya nu rek mileheungkeun ka Ibi gitu. Nya kieu pamasulna nama Bapak Samsu. Jadi cek urang sulna mah abdi teh rek nyangcang. Nyangcang ni esi. Da ai kambangna mah geus dibawa. Para banjuk. Jadi nek dicangcang anak ieu teh Itu padaran we sakalian atuh meureun. Dilamar cek bahasa Eropa mah tuh teh heula atuh ieu teh bahasana nek make bahasa nu mana. urang bahasa resmi atunya. Tah Ieu mah kotor teh bego ieu mah. udah ari masrahkeun ka Edo Jadi beureun urang teh kudu resmi bahasa umurnya. Kieu. Maksud kedatangan atanapi kadongkapan saya bersama di sini tiada lain tidak bukan untuk menyatukan bangsa-bangsa yang lagi perang. Intinya bangsa yang perang kita tuker cincin apa akur. bener eta jadi lieur deui wae aing. Kami cara terus nyaratukan cara gini terek Nyatukan mah sapi teh, sapi. Lain gelis-gelis juga belagu. Lain bingung aman. Aing ge kumaha do. Mon sing bener ieu teh kolot cenah nek tuker cincin. ngomong kapan geus masrahkeun ka Edo kumaha ge di mah Jadi teh salah pamaksudna teh di sana teh urang teh kitu. Ada ieu anu rek kawin saha ieu Jadi lieur aing teh kumaha itu. Geus atuh kieu we. Bapak Samsu kawin jeung Emon. jadi lieur ieu teh kumaha Si kawin jeung sapatu urang teh. hari kamari ngomongkeun eta ngalamar enak ieu teh ngomong poli olahraga gitu. Jadi Ari intina Asyik make we pas satunya bener ayeuna nama jadi nu itu tujuan nama ieu da geus carita nama ieu teh geus heubeul bujangan pernah abdi dibawa ke Garut pernah dibawa ke Garut ditawarkeun ka me nage bunga bung me alasan aya ieu sugan ieu dihasanapeun me didaekeun harus kena me. jadi lumayan intina mah bade ngalamar tuker cincin min angke ai kawin mah ieu sugan teh geus bereutun geus corona beak gitu jadi moal ayeuna wae moal ayeuna derek haja rek naon geus corona ulahkeun berarti sate nu keur dihaneutkeun teh ulah dikadiekeun ulah wara teh urang tetanggapan mah loba lah bekalkeun we sate mah aya geus dipunci tetanggapan ke urang organ karangrang teh jeung arman ini cara jangan arman masalah pembayaran kumaha abah sama kabeh gitu memang atuh apa gitu hal mah bongkar gitu merintah Ieu teh rek ngalamar apa rek ngarampung ujang teh. disebut ngarampung hayu ieu mah disebut ngalamar hayu pokona lamun diterima ribut geus minum deui wae Ieu teh rek ngalamar ka euceut teh saha ujang apa si Abah ieu rek eta milihan mah ieu ah mah jeung mundingna tuh sakalian lah tah leuwih hade jeung munding rasana mah gitu abad munding tah geus intina mah kitu Pak Samsu tahun 2023 teh abdi ke urang ngayakeun hajatan hajat gede hajat gede atuh nama nu bade pamit wae
kumaha di setelah obat ieu edana kamu. Di obat teh diinungkeun. Jadi kurang mau edan. Gitu. Hampura we ya lamun kesalahan itu. Nya Ayo dari mana kita kasarapan baru nu ka ayeuna teh. Ah, situ. Ayo. Ayo gerakan suntangan heula. Rasa teh geus. Aduh, kampura samsu. Duh, Mah sana putranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah kade deui ke. Kieu cara Bisa rek rek Pak, bisa rek kalau ongkos habis teh. Aduh, bener-bener aing kieu sarana mah. Eta duit, mohon duit. Gandeng ah. Pilihan kulo. Yang geus aya moal mere mah atuh. Maaf. Eta deui.